umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah, berkelompok-kelompok, berpetak-petak, sekte-sekte, berkuak-kuak, bergolongan-golongan. Lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Si Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah, kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah, bintullah, anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jasa. Bahkan Kanjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kanjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Kira-kira Kristen mah eta babrenca. Di jero Kristen ge sarua bae wah berkelompok-kelompok, di jero agama Yahudi ge kitu kene. Di jero agama-agama kafir nu lain ge sarua. Mun urang neueuh Hindu di jerona aya panta-panta. Buddha kitu keneh sarua bae. Konghucu sarua alirana lain-lain. Nu jelas Yahudi 70 hiji, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 73 bakal kulhum finar, kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahidah. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab, nu sesuai jeung aturan Al-Qur'an jeung hadis. Iyalah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok, Nasrani boga kelompok, jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok, maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diridhoan ku Gusti Allah. Bejakeun Muhammad, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia innani sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus dianan kiamat yakni jalan anu lurus. Nu mana? Millata Ibrahim hanifa, tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus, anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah. Lempeng geus tah. Lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah, nabi na ka Uzair, bejakeun Muhammad. Besi Nasrani mangeranana lain ka Allah, endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal, bejakeun Muhammad. Agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah, agama Islam nu mangeranana ka Allah, nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Urang lamun ka Palestina, ka Aqsa, turun ka handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Urang lamun di jalan kapanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam.
tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah di tukangnya Nabi Ibrahim. Di dia adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi Baitullah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadi nyata kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya, otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter, kabalinger batu kos gitu bae aneh. Asa pangeran dilahirkeun di dinya. Aju memeh lahir eta pangeran saha? Loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha? Dah, ieu kabalinger mah kos kitu bah. Bejakeun bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama Heula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama. Nah, hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah. Anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam ka anak-anakna doang. Geus mulai Qabil, geus mulai diganggu ku setan. Jelema kakara kaya sabaraha ka itung ku jari geus mulai setan mah pan ka Qabil. Terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema. Tah, mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa ma kana minal musyrikin. Cinta aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin. Kagolongkeun anu musyrik lain. Aya azar bapa. Hiji, kadua. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sayyana salat kaula. Wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya. Wa mahyaya jeung hirup kaula. Wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin. Eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah. Nu nitahna Allah, nu rek ngaganjarna Allah, kunaon hayang kalem kata tangga tuh. Kan bloon teh jelema. Nunita salat Allah, nurek ganjarna Allah, nurek malesna Allah, kunaon haji urang hayang kalem ka atasan, ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Cak Allah, aing nunita aing nurek ganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu blok untuk budak. Hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah, fokuskeun Allah. Keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah. Ka Allah geus lah, ka Allah mulai geus ka Allah. Allah. Praktek bae di imah. Allahu Akbar. Aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuan. Ku tatangga aing pan aing mah ustad. Ustad belon tah ustad tah. Jadi hayang kadeuleuan lain gua Allah ku tatangga. Abeh dipajarbu tah mah ustad hebat biasa salat. Di heula bae nyana mah beuh pohara. Lah sudah aing ambeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belum teh cepata. Moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuh Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah. Wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula. Khususnya ibadah haji, ibadah umrah, jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun. Ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Oh, aing mah ieu hirup kunaon? Babaturan geus umrah kabeh, tinggal aing encan isin rasana aing mah. Umrahna moal beres, neraka tah umrah. Tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing mah dipaksakeun ka jeung kuku aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing can nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pan atuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja hayang kawin aku saha ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah ijibet Allah nu dideuleuh inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah deg di ka Allah ngomong mah bisa ya hirup
abdi paeh abdi dek dikallahkeun kajen kumaha sebab nu Allah pokona abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah. Oh kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah ai lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya salian Allah nu bisa ngahirupan urang eueuh aya salian Allah nu bisa maehan urang eueuh paeh hirup langsa nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara wari panggung mulai geus kita perang siaheula aing matur nyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi ye sia di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia deh tenang ulah sieun jadiana mah geus paeh bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu lompat cak satria panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat heula betatangkeun itu panjana sorangan goblok sia lain tuturkeun aing sieun jadi santri serba salah emang anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak zarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna aing salat sholli fardhu isya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui ka 3 rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat euy cakela urang kala luar anggeus datang ka tahiyat blon teh kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin zarah ge salat borangan tah urang mah nyaho ye kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang titah ku Allah siap dari panggung praktekna coba kiai ini kiai sama perang siap tante kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can anggeus sih kakarak salantai kedua lantai deui ana apansa pan kreditan can bareres ya mun bisa mah ulah perang lah mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jah ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka dituna henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina
lantaran asli namu bangsa Indonesia teh kan mulu sangat islami, lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika, jadi kuari ke Amerika mantak naon urang kembalikan deh carana kumaha ya urang terangkeun deh pae hirup nang Allah ieu wakai lah urang satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus teh naon deui masing-masing guys engke ka ditu anak kincu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak kincu urang bae kana emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah atuh masing-masing bae sih teu akur teu nyambung teh jeung kiai eta teu nyambung angkat kiai hiji deui kiai nah kira-kira urang namun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karakter perang penting lamun perang bejaan Mang Haji ini geus teu kuat jasa aing mah yang perang jasa emang kunaon itu hutang budek kiai aja belon ya oke sugan teh kiai bener gitu tadi kiai hutang malulu aing lah mending perang paeh geus lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ge atuh meureunnanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunnanan nah anu ngadukung kana perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang ge atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajeun aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jagedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada cekna teu puasa aja teu ngaji atuh mendingan urang cekna tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah teh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang tak berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali ka hayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya cek Allah paeh kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah yang ngeunah ibadah do bantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain rasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa ku saha ku kuntilanak siapa mah kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun sholli sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat musafir bar Subhan Allah
menang 2 rakaat ge capek. Capek. Lah sebab da asa urang mah sakumaha urang sih. Tanaga urang sakumaha, kekuatan urang sakumaha. Capek. Urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Abu Hasan Asyadzili, Imam Izzuddin, salat teh 100 rakaat sapeutiku bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh. Atuh perasaan lain. Nyana mah geus asa ku Allah bae, jana mah saukur pas lang layangan dipaenkeun tah kudu mentangna set ka dieu set ka ditu. Tunggu sia. Kenyang ka luhur. Kasisikeun. Oh pegat. Lalayangan pegat. Ai lalayangan pegat urang mah pegatna. Paenkeun ku Allah. Tajud. Asa ku Allah. Allahu Akbar. Deui Allahu Akbar. Deui Allahu Akbar. Deui Allahu Akbar. Gas cuma 4. Diuk, reup PS. Udang jam 7 subuh ka mana? Subuh leugit subuh. Tahajud bangunan 20 rakaat subuh. Ya Allah, keur carita Allah. Abe mantep di jero hati. Inna sholati sanyana sholat kaula lillah lantaran nunita sholat nurek ngaganjar kana sholat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyeun hirup iwalti Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mantep lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah lapar nage nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ka jam 10 asana teu kuat cekeun lah cek kiai ge sakuatna sakuat cek kiai ge ngeunaan mah kiai ngeunaan mah geus jam 10 Allahumma laka sumtu wa amantu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho perintah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing diragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba teu ridho udang penting dua tunduh aduh saha
anu teu tunduh atuh jam 2 mah KPG tunduh. Jam memena kan nonton TV heula kan. Tunduh atuh. Tuh. Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh. Abdi deh SD bae Gusti. Atuh teu kudu ngomong sia, cek naon udang cek Gusti Allah. Ku aing diudangkeun geus eta aing deuk ngeuleuh karidoan sia datang ka mana. Tuh, SD atuh geus sakitu kitu da bae. Geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia. Ketika orang tunduh terus kacai wudu mandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jam 2 kunaon aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ku urang aing hudang sorangan di mana udang sorangan ke paeh sorangan sia udang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 peting 2 atau aya 10 di dia hiji di mana di mata 2 gitu takan di celik 2 di irung di sungut kan di malaikat hafazoh mun eueuh malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun eueuh malaikat eta aya sireum asup ka celik urang hees mun eueuh malaikat eta asup ka irung jeh komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gaple eleh tukang beca pan datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh blon tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik itu kag beca cara dironggangnya nah sarena teh di bale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sirim tapi kan biasa bae sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang toel kumaha udang zohor tuh kadenge kan suara azan bener aya ala sholat aya ala sholat aki-aki mazlum aya ala falah cek tukang beca teungeun teu budak azan dah SD urang malaikat apa tuh aduh lamun malaikat apa tuh lenyai segala macem dararatang barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia kaye lantar deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat
hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi teh dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab lu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa Masya Allah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho kita nama ridho aja kuari mun paeh itu kumaha ngomong nanyaingnya itu ridho besi dicarekan ku Allah itu aing besi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho ngan aing izin bae nyebut can ridho geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas nya jawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya ye angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampa mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta nu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu qoblanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tetangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun dong ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeung berat tuh deuk naon pake kabeung berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek teu oh nya mobil di mana teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tamu batur tamu cicing di dieu bae eta mah pan sok dipake nyana ngajak aya henteu oh jeus motor di mana oreng teu boga itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat tuh pamajikan los aya daek mah majikan hideung ieu tas belanja saja naon mata bukan pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat ke paehna berat aduh neng cek malaikat berat ke pamajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berat entah pas gitu iya di pasar Gambalaya aduh cek malaikat ieu hampang jasa geus gegeran nu pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos kitu geus gegerakeun cep aman coba cek malaikat ini dipae kuari teh aduh kita toko mana aduh toko kakarakang geus tadi kamari tas mencong jadi gendut-gendut tuh malaikat mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu keula malaikat tuh can heuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thoriqoh ngaranna membe paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunia pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi butuh qoblaan teh paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeung berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplo tambah kos itu mah
Ki haji oplok Kiai Onam setengah oplok lah ya tuh kan. Iya orang teh akan ke sekolot geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad dedeuleuan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeung berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ke kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mantap kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieu toriko mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksudna kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh bae Allah. Woi, Pak kunaon? Aing geus asa paeh bae hirup ieu. Geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus. Pake poe bae geus. Diajak dagang mal aing. Asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu. Mal. Ngariung geus terus. Geus aing geus ieu poe geus cekelan bae. Itu aya rangda ditu, aya rangda onam. Oh, masalah si anak mah sabaraha eta. Masa kedanyakeun anakna keneh blon lah batu. Tak, ini dek cerita wa mahyaya wa mamati. Maot teh nu Allah lain urang. Jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna. Jan paeh mah kos kitu. Encan waktuna mah. Tuh, lamun kamari keur cerita kejadian dijili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi. Kemudian aya jelema dijero 30-an. Kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh. 30-an sabulan teu paeh di jero. Jadi kumaha eta? Asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya, mimiti nama terus ngobrol ka belah dirina, datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh. Selama 1 bulan di jero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang. Biasa bae seger. Ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha? Saya ceritakeun anak tuh ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah pan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu rek beak cai kakarak nyana oh ieu tsunami nang saha ulah ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modar bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang penting asana aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo usaha si awak nu Allah hirup usaha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel tah nafsu datang perintah perang ulah hook awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh
berangkat poe Minggu kemana aja ngaji kita kuda ku Allah kita ku saya ngaji ku Allah awak Allah dititah ku Allah geus atuh kurang bensin teh duit teh aing ka Allah sak pamajikanna sial teh pamajikan blon aya titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bapak bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas kerjieun resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diperintah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuari titah perang rela aing mah titah perang ja nu titah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun age ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perangna Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi sakieu kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di neraka-keun teu bisa ieu atuh surga nu awing neraka weuh sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka sorga ai disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ka neraka mah nya terserah Gusti pantes nak ka mana abdi di tengah teuing ning le ka sorgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti titah nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageun atuh rela jasa rek dikumaha teu aya kabeber paeh nu Gusti hirup nu Gusti kuari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku paeh mah kapan jeung Allah itu paeh mah teu kapanggih jeung Allah serindu jasa puguh Allah eta kan ngeunaheun bos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut rek naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah aku mau nomor duit bengke geus pilpres bangeunangeun negara geus aya presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya aya mah aya ih cek balakal maut nah urusan aja yang pilpres pae sia serahkan ke Allah gerak inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji we lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu
ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula ja Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku ayeuna sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat kaula iyalah wa ana awwalul limi tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantap ku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajhatu wajhiya jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna meunang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Imam Ghazali Imam Syafi'i mah meunang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicopot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin terserah deuk make nu mamana ge nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas Maliki aya Hanafi aya Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat mana tuh tuh nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi
wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sanyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli Allahu akbar kabir motor di mana ditunjang dan ente kebudatnya aduh remna blong lah itu beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih sholat sih apa kerja di showroom sholat sih kos gitu pada di siapa maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin ta urang geus ikror make sungut kunaon ate ngolemar isin ka isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah ceuk engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir masyaallah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna teh lamun trek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah teh rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diayayakeun teu bisa dihusu-husu teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk deuh ngeunaheun amat teh salat aya kurang dirapih-rapih salat boke baju bagus sorban bagus segala nembok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat barang dedet teh betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong teu khusus kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing adeta aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupana jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun tah mata geus aya disimpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu menang pamere camat ni teu beres oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke